Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng ngangbarna. Urang neraskeun hanca garapan dongeng mangbarna. Unggal saban wayah kieu neraskeun hancana anu katuna. Carios kalayan judul Balitungan di Gunung Guntur karangan Bapak S. Sukanar. Urang teraskeun deui mitra hanca garapan anu katuna waktos dinten kamari. Urang wangsulan deui saeutik hanca anu katuna teh nya. Sok kaparayun sadayana. Batur salemurna kabeh diogan bikin uap lingkung dalahar balake cerakan nuka beneran teu bisa daratang kana pangonangna Pak Mahmud dumeh aya halangan dikirim berkat ka imah-imahna ieu mah estuning hajat muklis nu hartina teu ngaharepkeun panyamungan lantaran kabeh oge sakurnu halangan datang dikirim hidangan. Jadi lain ngeuli hidangan sakumaha ilaharna nu hajatan nyunatan atawa ngawinkeun. Teu wudu rame oge nu daratangna teh lain saeutik-eutik, da make ditamahan ku mencit me badot sagala. Bisi teu cukup cenah. Oganan ti pukul 11 beurang bubar-bubarna teh nepi ka wanci asar. Dina mangsana rengse salametan semah-semah didaharkeun sadaekna. Pukul dahareun teh ngagelar bae dina meja hareupeun imahna nu kari ukur sametlung sena capek urut paropolah ngaladenan semah-semah tetanggana. Ari wisena jeung nyikania teu beda ti panganten anyar dampaleungeun karasana asa dadas sakur nu daratang kabeh sasalaman. Malah Gideon oge kabawakeun sarua pada jadi sasaran semah-semah anu sasalaman. Boa lamun teu dicakalan bae mah ku wisena Gideon teh geus ngaleos ka pipir. Pokna cenah cangkeul suku balas nangtung bae jeung tita tadi terus ngasah leungeun. Hitung-hitung latihan we atuh aka lantaran kege tangtu baka ka halaman kitu teh. Engke iraha ki Adi. Engke ari geus jadi raja sapoe. Jadi raja sapoe, wah irahar jadi raja sapoe kawas kamenak wae ari sagala rupa teh lain bangsa aka jadi raja mah tuh jadi di geuning odobna keur aka mah engke lamun aka geus pangantenan kapan eta tadi disebutna jadi raja sapoe hayang dahar diladenan hayang mani dimandian ku paraji hayang dangdan didangdanan ku paraji ae ku tukang hias. Pokona mah hayang naon bae bakal aya nu ngaladenan sabab engkena bakal diburuhan pais lauk anu ngajelepeng gede. Kumaha ki Adi? Moanya make diburuhan pais lauk gede sagala. Mangkaning aka makana bangsa papaisan mah teu pati beuki resep sotenan gorengna atawa beuleumna. Nya eta mah lamun teu beuki paisna rek dibeuleum oge bisa bae. Geura rek dibulak-balik dibeuleumna mah teu naon-naon. Da khusus hancengan keur panganten. Batur mah teu meunang aya nu nyoro kitu. Jadi mah nya ngan meuleumna teu meunang ku batur. Malah ulah kanyahoan ku mitoha-mitoha acan. Komo ku batur mah dipahing. Lantaran lamun aya anu nempo mata puga galakuan kitu tah aka. Cek nyikania nilu nemrong. Nyikania milu nemrong. Ari Gideon kalah ka hulang-hulang bangun anu bingung. Cek pamikirna moahnya mentas pangantenan terus kudu meuleum lauk mas sagala. Jeung naha teu meunang kanyawan boku mitoha boku batur. Anteing kumaras bae manehna inget bari ngarenyung
dasar Ki Adi jeung Mia saruana nekat sida teuing ngareuyan teh geus eta mah ngareuyan unggul. Ari eta aku mah lamun teu terus salaman wae dina pangantenan teh da meureun komo dina pangantenan tasakan ayeuna oge ukur sama tetangga geus sakieu asangkeuna kamarek kegeringan we ame terus ngagojod di pangkeng. Cik Ideon bari ngareret ka Wisena is teu meunang mung atau lamun urang gegeringan mata katuliskeun jurig kumaha lamun jurigna nyilih budi mina rupa seperti aka kapan lapur meureun beuleum atawa pais lauk teh di dahar batur mangkani murak paisan mah mengaran teu meunang ku jalma sejen. Nya lamun aya jurig nyilih uri cing aka teu lebar paisan aya nu ngorowot ke jurig. Cek nikania deui. Nyatang teu lebar mah tapi ku akarek dijaga kajian teuing teu sareha beuting oge. Harapan akan oge gering lantaran katuliskeun jurig teh barorah ngajaga paisan atau belum lauk emas girinyi. nya moal ayeuna mah moal gegeringan. Nya kapaksa kudu daek kasalaman jeung sema-sema teu naon-naon jeung mila ieu moal kesel da kaubaran nyandingkeun anu geulis tur gining mongko apan kena dina peutingna bakal menang hadiah pais lauk emas teh lain makaning boh mukana daun paisan boh nyawa mungaran kudu ku aka pisan. Hus sakata terasan Kang mah kitu nya. Cek nikania nyikeun ka salakina tapi balanya ditungtungan ku imut ngage. Sok kata terasan ya di mah ngabibita wae. Jingga baturan heula teh umpama geus nepi kana mangsana jadi raja sapoe kukuring di baturan cek Wisena nyerenge Gideon ukur ngadelek manehna kapaksa diuk deui maturan Wisena jeung Kania ngagugu hate mah lain deui ngarasa betahna dikira lawang teh kukitu teh mah ngaran di lembur sorangan dalah nyi Kania oge kacida betaheunana kitu deui Gideon ugo kumauki segala rupa dipupujuhkeun atuh kasa-kasal oge balenyang bae arulin ka Cipeutag ngadatangan Pak Ukri kokolot lemur Cipeutag Arijol ujuk-ujuk menang beja pikabungaheun cenah ayeuna pamadrasi jeung Mbah Madun tetep renggenek di Cipeutag bari kalakuanana geus bager tara ngalakukeun deui kajahatan ya kitu deui si Darso jeung batur-baturna ayeuna mah geus arinsap teu pikakeulin urang lemur malah ebreh pisan robahna teh tuning pujieun pisan boh Mbah Madrasi boh Mbah Madun anu dibaturan ku Darso sabaturna make daek mersihan susukan cai malah lancar pikeun kaperluan masyarakat bareto mah eta susukan teh barala bae atuh dina musim hujan teh sok banjir cileuncang malah cukang-cukang ti sawah kalemur anu barobo oge diaromean ku maranehanana solokan-solokan anu biasa cairna dipake nyayan sawah-sawah ku maranehanana teu kalarung diomean atuh ayeuna mah jalan cai ka sawah teh geus teu kaganggu deui da di sungapanana diomean cai teh mayeng bae ngocor ka sawah atuh sakalieun aya gawe gotong royong nya manehna pisan anu pangdokohna tara ieu loba pamolah anu matak pikacuaeun tina kituna kaayaan Mbah Madun jeung Mbah Madrasi teh kiwari mah estuning pujieunna dina waktuna salat init katajuk ge sok pangeulana lamun teu ku Mbah Madun sok ku Mbah Madrasi nakol bedug oge atawa ku Darso jeung babaturanana kitu beja anu diterangkeun ku Pak Ukri kokolot lemur Cipeutag harita nu ditarimana ku Wisena Katut Gideon lain deui ngarasa bungahna malah harita oge sabada nganyang ka Pak Ukri terus Wisena jeung Gideon nganyang ka imahna Mbah Madun Mbah Madrasi nu pernahna ditungtung lemur.
gue dianjanganku Wisena jeung Kideon teh Bah Madrasi jeung Bah Madun lain deui dihormat-hormatna, malah kahayangna Wisena sabatur-baturna teh kudu maronok di imahna, tapi teu bisa ditedunan. Lantaran poe eta keneh oge kudu baralik deui ka Kiara Lawang. Nya kitu deui pangakuna Pak Ukri kokolot lemur Cipeutag hayang diponokan nu oge sarua teu bisa disubadanan. Sareng sena wareg sesonoan jeung Bah Madun katut Bah Madrasi, beral bae Wisena katut Kideon marulang deui ka Kiara Lawang. Pak Ukri, Bah Madun jeung Bah Madrasi malah darso oge marilu nganterkeun nepi ka tungtung lemur. Bari saeutik ge teu nyahoeun yen sujana teh nyikania ngajak ke Wisena teu disabit-sabit. Dina geus ngarongheapna deui ka lemur Kiara Lawang kasampak aya Paharga jeung Yuhi nu ngajak nyusulan mana horeng ayeuna mah Aki Raksanata teh geus aya dina ringgul. Malah harita dibarengan ku Bahdira nyaeta bapana Kaswita jeung Kaswitana daratangna kana ringgul. Salian ti rek nganterkeun Aki Raksanata oge Bahdira aya maksudna rek nguguhkeun tina perkara hubunganana jeung Nyi Latifah papetetanana Pak Badaud. Ieu sababna pangna Wisena nyikania jeung Kideon disusulan diditah ku Aki Raksanata. Atuh teu talangke deui beral bae Wisena nyikania Kideon Paharga jeung Yuhi naringalkeun lemur Kiara Lawang leumpangna oge teu nyaase. Ieu mah teu sirikna gagancangan agar digmuru waktu bisi kapeutingan di jalan. Tapi teu poho nyimpang heula ka Cikonang kaki empi babakuna mah supaya Kideon bisa tepung heula jeung Nyi Milah sok sanajan ngan sakedeung pisan. Malah harita teh kimpi kawas anu geus kasempetan heula ka Kideon jeung Nyi Milah pikeun nyacapkeun heula ka sono. Harita Nyi Milah geus aya di tungtung kebon rek asup pisan ka jero pager kebon. Kideon tukangeunana nyusul bari teu waleh neuteub tukangeunana Nyi Milah. Anak kolear teh Nyi Milah ngahariring pokna teh junjunan pileuleyan tungtung pecut kararas cau manggala. Pileuleyan tungtung imut lamun welas kuring bawa. Duh abdi mah taya panginten kitu peta mung omat teh abdi mah beulit cingir simpai tangan. Abdi salamina hamolali. Bari katayap Nyi Milah ka saung gek diuk dina taneuh ditilaman ku kararas. Kitu deui Kideon oge nuturkeun diuk gigireunana. Lain bae antara Kideon jeung Nyi Milah adalah kukupu oge keur kegeleberan silih samer. Malah manuk jantung maker silih pakanan jeung jodona. Sabot kitu teh torojo nyikania nyusulan. Manehna lahaloho ka jero kebon ari kareret Kideon keur pagegeye jeung Nyi Milah atuh gancangna keur ngagonyakeunna teh. Ih, sugan teh taya japati sajodo keur ngadon sasonoan. Hampura we aka Nyi Milah. Teh pisan-pisan teteh antap intip. Da ku teteh ge karaos nuju ngumbar ka tineungna. Taeun teteh teh dipiwarang ku Ki Empi, piwarangan nyusul Nyai sareng Aka. Engal-engal maruli cenah. Atuh teu ngadua kalian cumarita terus bae Nyi Milah nu pangheulana ngoloyong dituturkeun ku Kideon. Nyikania leumpangna pareneng jeung Nyi Milah. Ari serog hareupeun imahna kasampak Paharga. Wisena jeung Yuhi geus araya di luar. Kari ngadagoan Kideon rek marulang kana ringgul. Sabada amit-amitan Kaki Empi jeung Ma Emeh nyikania muru ka warungna Mang Suheb. Ngadon amitan rek mulang kana ringgul. Sanggeus kitu mah beral deui rombonganana Wisena ninggalkeun Cikonang muru kana ringgul. Kideon mah leumpangna teh teh jongjon. Balas dipake ngalieukan ka tukang bari gugupai. Ongkoh Nyi Milah na oge ngajanteng sisi lemur. Bari leungeunna teu oleh gugupai. Itu teh mah kasonona teu bisa kaanteur samemena. Dumeh ukur sajorelat pisan. Rombongan Wisena harita henteu nyimpang heula ka ngontong nepungan Padas jeung Mbah Keson. Tapi terus bae ka Nagara Tengah. Tidinya langsung muru jalan anu berasana ka Rancabango. Jol ka Nagrog. Geus tidinya mabang blas ngamah jalan jajahan ka lemur naringgul motong jalan. Ari sorog ka imana Paharga
memang geus kasampak Aki Raksanata dibaturan ku Bahdira jeung Kaswita katut kode. Geuning sareng abahna Kas. Bisana nanya bari solongkrong ngadona salaman ka Bahdira, bapana Kaswita nu memang nangah aja datang ka Naringgul. Laras Ujang kumaha lamang sadayana di dieu. Alhamdulillah Bapak. Cek Bisana saterusna nanyakeun kaayaan di Pasirwangi nu ditembalan ku Bahdira sehat walafiat cenah. Lantaran kaayaan harita memang geus mehreup-reupan boh pribumi boh Aki Raksanata, Bahdira jeung barudak ngoraliana terus bae muru ka pancuran anu aya di pipir imah ngadon warudu heula nyikania mah geblus bae ka imah terus ka dapur mantuan amu arga pikeun sasadiaan dahareun semahna. Rengse salat maghrib ditajuk berjamaah dituluikeun nepi ka wanci Isya da mulang heula mah sabot di jalan ge kaburu-dur Isya manten. Dina peutingna samulangna ditajuk sararea huap lingkung di imahna paarga teu wudu menika cida paronyona kawan tu tas lumampah sakitu jauhna. Sapeuting Aki Raksanata paarga Bahdira baradami yen isukan dek terus kalemur duku ngan dek nyimpang heula ka Tegal Jambu maksudna mah rek nyampeur pasahlan Bapak Kukutna Kideon. Barudak ngora mah nu diluluguan ku Wisena jeung nyikania ngadon gur gerwe garogonyakan sempal guyon ditepas ngarariung cempor. Isukna kira wanci pecat sawet beral deui rombongan Aki Raksanata teh muru ka Tegal Jambu. Wanci lohor geus daratang deui kana dijugjug kasampak pasahlan keur araya diburuan karek jual pisan mentas di sawah. Aturan teuing ki sepuh eta geuning sareng Pak Arga. Eta geuning Kidira nganyari ka dieu deui. Pasahlan ngabagiakeun hanya daratang. Nu kacida kagetna mah Bahdira. Nah, Ki Darma urut baturna saguru make disebut pasahlan. Nu matak barang geus silih bagiakeun mah ngan pok bae. Bahdira teh nanyakeun. Nah, Ki Darma geus dilani deui ayeuna ngaran teh geuning ayeuna mah disarebutna teh Sahlan Dain Darma. Cek Bahdira ngahehe bari rutret bakuna mah ka Aki Raksanata. Nya bareto mah kuring teh ngaran teh Darma. Ngan ayeuna sanggeus mulang ti Pasirwangi teh ieu ku kasepuhan Aki Raksanata dilani cenah kudu Sahlan ngaran teh. Di harita nepi ka ayeuna nya terus we jadi Sahlan. Ngaran Darma mah ditinggalkeun we kitu kieuna mah teruskeun we eta kasepuhan. Walon pasahlan bari ngareret ka Aki Raksanata. Memangnya ku Aki dilanina teh. Lantaran make ngaran Darma teh jigana kurang cocok. Bisi pahili jeung ngaran Barna. Ai Darma mah ngabaktikeun, ai Barna mah nyebar ka manya-manya tuh bisi pahili nyebut ngaran Darma jalkeun Barna kitu deui. Nyebut Barna tapi ngaran nyarukan Darma tuh pan riweuh. Matak geus we cing teh urang ganti Sahlan we. Ulah sarua jeung tukang dongeng. Puguh loba pisan bare bedana namun teu mineng geuringan oge halangan harunganana cenah. Nu maca ku Aki diganti sugan aya kacocogan lumeh wedana poe Kemis. Atuh geus disalametkeun ke bubur bodas meureunnya. Teu ngaborongkeun nu di imah tuh. Bubur beureum bubur bodas mah memang kitu kudu nacan kolot oge. Cek Pasahlan ngahehe deui. Memang antara Bahdira jeung Pasahlan atawa Pak Darma nu jadi Bapak Kukutna Kideon teh keur zaman ngorana kungsi sapaguron di Bakanta di honye luhur ngan sanggeusna baroga pamajikan peleng bae papisah tahun-tahun. Tepung-tepungna deui basa Wisena.
Kideon jeung Sujana keur araya di Akiraksanata di Pasirwangi. Harita padahal makeneh nyusul ka Pasirwangi sarta gok tepung jeung Bahdira batur sapaguron keur ngora. Tepung-tepung deui ayeuna kahalangan ku sawatara taun. Nyaeta sanggeus nengaran Dharma diganti ku Sahlan. Atuh nganyangna ka Pasahlan teh teu burung rombongan Akiraksanata dihormat-hormat ku dadahareun saaya-aya. Kideon nyirib lauk emas di balong nu aya di gigireun imahna. Ambu Sahlan kaprak-kaprok popolah di dapur, di baturan kunyikania, sanggeus beres papadamian di imahna Pasahlan, nu perkara nanyaan, nyilati pa anakna Papa Daud keur kaswita, harita keneh oge Pasahlan ngabadamikeun perkara hubungan anak antara Kideon jeung Nyimilah anakna Ki Empi di Cikonang. Pikeun Pasahlan jeung bojona maka cida aratoheunana, Kasdan alias Kideon aya niat mahetkeun janji pas ini jeung Nyimilah teh, malah eta teh tiba reto keneh Kasdan disurung-surung supaya buru-buru boga rabi. Ari ayeuna ngagorehel pisan kitu ge domeh kunyikania dibejakeun. Kawasna mah mangpang meungpeung jadi anak kukutna hatena leah atuh perkara nanyaan ka Cikonang ge harita dibadamikeun. Jadi sabada nanyaan Nyi Latifah keur kaswita di lemur duku, rombongan Akiraksanata rek kebat ka Cikonang, maksudna rek nanyaan Nyimilah keur Kideon. Ari Akiraksanata mangan ukur semet panuju, ongko ditilik tina ilaharna kabiasaan memang Kasdan alias Kideon memang kudu buru-buru boga pamajikan. Lantaran carek nu gugontuhon macana geus ngaliwatan teuing. Sabab lamun teu buru-buru dikawinkeun ulah-ulah Kasdan disebut jajaka kolot kumaneh. Dina bring rombongan Akiraksanata Bahdira paharga sabatur-baturna muru ka lemur duku, maksudna rek ka Papa Daud teh. Di setengahing perjalanan kira 2 pal deui ka lemur duku anak kolebat cileng-cileng teh. Eta rombongan aya anu megat ngahalangan. Jelemana aya tujuan bari ditaregos ku wawalun. Pakaianana saoleh sideung kabeneran ya geus aya minguna urang teu bebeunangan ayeuna aya nu ngaliwat bari barang bawa agi-agi eureun heula euy lamun teu hayang dibalangkeun kasusukan. Jalma-jalma anu ngajarga teh atuh lain deui ngaranjupna rombongan Akiraksanata teh keur jongjongikeun laleumpang bari nyaose sabab ngadaguan burit kasorenakeun di jajalaneun aya nu megat. Isirah ulah ganggu ka kaula dan kaula sararea kerusu rek muru lemur duku. Rek lemur duku rek nanaon aranika ka lemur duku ha. Andika mah teu kudu terang eta mah urusan kuring sararea. Nganaon atuh pangna Andika megat ngahalangan ka kaula ieu. Naon nu ku Andika dipibutuhnya? Alah kak montong dibere kesempatan bikin ngobrol. Meni oge caca ku sakalian. Maranehna teh tangtuna oge rek ka Papa Daud, meureun rek nanyaan Nyi Latifah. Masa urang budak ngora nu beungeutna buni ku wawalun nyorowong. Geus lamun kitu mah euy. Arani kan rek ka lemur duku nah rek nanyaan Nyi Latifah anakna si Pak Daud. Tapi no gawe ki sia. Adik itu nyahaja-nyaun Andika nyabit-nyabitnya Latifah anakna si Pak Daud. Aya naon gitu. Cek paharga ade bari marong neuteup kana beungeutna. Tapi sidik teh nyaho saha-sahana. Ka potong dibawa ngedongeng. Sekeuring oge podarana sekalian barang-barang lampas jalemana tong disusakeun. Masa urang deui bari ngulang-ulang bedogna kituna teh bari dituturkeun ku limahan deui batur namana ting seureudeg ka hareupeun Akiraksanata katut rombonganan. Tapi sabot kitu anak jeleng aya nu luncat deui ka hareupeun Akiraksanata jelig. Injak taneuh terus ngajega panonna mureleng ka sakur nu aya di hareupeunana. Eta jelema dedeganana jangkung gede beuteungna bureuteu beungeutna miyuni beungeut kuda. Kumis jeung godegna ngajedik buukna najan dibarengkos keong ku iket hideung tapi sidik gimbal galing. Saha nu rek nanyaan ka Nyi Latifah ya.
kudu moyok ieu hayang ka nyela tibayo bisi teu nyarao. Nyela tiba anak si pada udah kesan boga. Halo kami. Pokna bari muralang terus ka aki raksanata. Ari ieu aki cokor reko dukunya najan mawa dukun lapus mawa para jijak dia garamun masih gene aya gaula mau bisa laksana lamun diagi peot aku rombong bisa melet atawana lu gaula memakai telu hinggig ngarti pokna bari mulir-mulir kumis jeung usap-usap jangotna. Alah mamang tang ditanya deui ka Sidik ieu nu jadi ulah-ulahna teh podara teh mamang podara. Cek nu saurang ngomong deui. Tapi teu wanian ari ka hareup mah sabab ngomongna teh bari nyalingker ka tukangeun baturna. Sawawuh teh kana sora teh euy buah-buah si Jali. Kasbita nyaritana ngaharewos ka Kideon nu pangdekeutna. Ini namanya sabab nu diomongkeun dengan masalah nyela tipah wae buah ieu mah pinang salayan si Jali yeuh. Si Kideon boga sangkaan kitu teh dumeh milik galagatna. Masalah cek bisa ngaminan. Aki sawios sok dipairon ku Aki lah. Tuh mane jelema teh ngahina mana antep-antepan teuing. Sawios ku abi lah. Cek Kideon bari jeleng bae manehna luncat tina gerakan monyet tuturubun tina dahan jamu. Jilik nincak taneuh payekeh kuda-kudana pepeyekehan bari biwirna renyah-renyo. Badi suwe kunyuk jengkoleun. Saha teh kunyuk? Nah, si Agus bosen hirup hayang di bodaran ku aing. Cek jelema nu datang paneuri bari morongos. Apaan cek ari ka kaula teh kunyuk? Ngaranna mah kumadinya teuing lah. Moanya kunyuk. Ngaranan sorangan. Sabalik lah sani ka urang mana? Jeung kita kusaha ngadon megat ngarangan romongan kaula. Ayo buru-buru jawab lah. Lamun teu ngajawab eta kumis jeung nyanggot ku kaula rek didudutan. Cik Kideon ngomongna teh oleh bari jeung heureuy bae. Waya nu bileuk deui aing nu ngaranna si Kartabai. Aing nu jadi gendulana di Bungbulang datang tu morojog ka duku lain ka irit keciki tapi aing aya maksud rek ngabelan lanceuk aing jeung alo aing anu kusia diraruksak di harina. Daya aing si Kartabai anu baga males pati hutang uya bayar uya hutang wirang bayar wirang. Asa dina wayang euy. Jauh-jauh ti Bungbulang ani ka terek ngadon didudutan jangotnya. Ku kaula rek didudutan da jangot jeung kumisna. Si Kideon kalah ngagoda ka Kartabai. Setan ada yang nyacawleuk di yang nyana ya. Podaran sia ku aing di papajet babanyuna ge. Kartabai nu karek ge calawak ngahaha ari geblus teh kana sungutna. Aya nu asup bari bau deui. Saha nu cupak-capuk teh? Deuleuh ku mata si lain Kartabai. Dewek mah caplukan jiga di dinya. Ngeunahnya, kane sakalian deuleuh. Biar aku teu beuki. Cik Kideon kalah ka ngahe. Mitra kaum dangu bieu teh basa Kartabai keur ngahaha. Ngan saguri wa Kideon ngodok sakuna. Tadi teh manehna basa dalahar make inget kana jengkol. Terus bae disakuan. Maksudna mah keur ngaheureuyan wisena tapi adi ras inget sakali ngodok dibenturkeun blus kana sungutna Kartabai. Aduh kurang ajar dia naon jengkol. Jengkol bewet kieu nu dibenturan ku sia de. Aduh kurang ajar. Cek Kartabai beri cupak capek kagok asong jengkol. Geus kacapek. Pematak terus bae sakalian dibeuweung leg jika nate diteureuy bule. Ngeunahnya ngalawok jengkol. Kitu mah mangkaring eta teh meunang ngeueum make racun beurit. Lamun andi ka Kartabai weureu jengkol ulah nyalakeun dewek. Cek Kideon ngahehe deui.
gue bikin akhir-aksana tajing rombongan nama teburung meningah ke nyokeun pamolahna Kideon gitu. Ya dan belang ya anak sabru teh bakar tabai narajang bereupna nu sagede sirah budak teh meningah nyumbang baraan baningka ngagunakeun tanaga rosa lamun segeuna kana naon bae piraku teu mata kremuk. Tapi orokaya Kideon anu geus digemleng ku guruna ti heula sarta ayeuna digemleng deui ku Akhiraksanata lain deui rancingasna. Sakitu kabireungeun beureup nyuruntu rek mapeg sirah teh Kideon mah kalah ngajanteng cicing atuh tumrapna ka sakur nu nyaraksian lain deui ngaranyugna boa-boa nimulkeun kacilakaan nepi ka pasahlan mah rek jilang pisan luncat nulungan Kideon. Ngan tetulus kaburu dihuit ku Aki Raksanata gajerot beureup bakar tabahi teh diciduhan nu campur hak cepel tumrapna lain depi ka bakar tabahi teh ngagurubug bari kekepret tapi eta pelor kentel teh batan lesot makalaka celenglok kana panon kencana daek teu daek kepaksa dicomot bari dikepretkeun deui. Tapi dasar bedegong sakitu dikepret-kepret teh kalaka nangkod ari lesot plok napel kana kumisna jadah bari nyomot pelor kentel tina kumisna hari dicomot mitra hari amuratel antukna susutkeun kana bajuna ngajar jajagan bat disusutkeun kana baju kata baik lain hek dulu di lamotan gerasin teh santai ya. Mitra kaum dangu memang geus teu tahan ku kotorna omongan anak Kideon ngan sebrut bae narajang deui. Bari badana maju salengkah ngagegag. Ku badananya gedenya bureuteu beureup bakar tabai teh diantep we. Sakitu geus ngancam cukang irung ge tapi barang rek cerot pisan Kideon marengkot kagigir bari ngagajruk jabrud jangotna didudut bari luncat atuh puguh bae lain bae matak nyeri tapi oge getihna jol ulaweran atuh nuhun bah kata bayi dibere janggot balot keur nyingsieunan beurit kancing sia sia teh ngahina teuing aing ibodaran aing oge gua aing jajan bakar tabahi nafsuna najan gadona karasa nyanyautan nyeri ge bari ulaweran getih geus teu dirasa baning ku hayang males kamusuhna nu dianggapna cucungah pisan sabrut narajang deui kuda-kudana kacida ancuhna leungeun duanana mata rek dipake mapeg sirah jeung nonyok cukang irung pikeun bah kartabahi mah nu dedeganana jangkung gede babari pisan tinggal gejrot teh lantaran Kideon mah nyabeke nyaleutik tapi nyeta dari galungan mah teu kahalangan ku gede beuteuh teu kahalangan ku jangkung luhur saha nu pelit eta anu unggul. Buktina waktu peureup bakar tabai duanana diheumbatkeun kana sirahna ana bulubus teh Kideon ngageblos asup kana palangkakanana teu poho bari malik ngan jabrud goong kabuyutanana dijamret satakerna bari enog eusina kanyut kabuyutan dirames mangka ningjeng bari sakalian ka tukang di bedoh satarikna wah goblok gubrag bakar tabai nampuyak badis nangka rag-rag atuh dina tangkalna namru bari kemunahan ka nyeri nu lain lumayan nu antukna mangan les bae kalenger nang karak bengkang
oge diteagong kabuyutanana geus wah heuleuh. Tapi ka terus ngajopra. Sugandenya jago ari si horeng. Somro. Ayo, sadeui. Anu hayang didudut goong kabuyutanana. Cek Gideon bari ngagusur Bahkar Tabahi dibawa ka rombonganana Aki Raksanata. Tapi jalma-jalma anu margat jajalaneun teh lain leuting raranjugna eta nu dipake gegedugna ngan sakoteapna geus ngajarjer. Dinajan kitu lir ibarat angeun sapariuk karagragan tai beurit atawa anu sasayang remek hiji remek kabeh anu corelat-corelat dua anu maraju. Ayo geura maju sabeke. Waing aya di podaranana lah. Cek saurang nu tadi panglana maju geus medeng-medeng nang tang lawan. Cileng Juhi luncat bari terus nyampe ke sitatanya deui ngan gabro beungeut anu bieunang tang teh ditimpuk ku peureupna makaning sasat keur bongo atuh puguh we ujug-ujug curalit blak nang karak bangkang. Karek kitu geus ngarakan kisilah. Ayo geura hudang euy arinya mah gendulna. Cek Juhi medeng kering bari nulak canggeng. Tapi lawana teh teu nemalan. Kalah kagurinya sabrut wae narajang ti handap maksudna marek ngarengkas suku Juhi. Ngan orokaya Juhi geus rancingas. Sakilat ngajaul rada munur. Musuhna teh teu beda ti kokodok kana liang lele. Puguh sasaranana ngaleungit. Rasa gede geus ya. Pokna bari peureupna ngahyuk nyuruntul ngajojo kana beungeut. Tapi sabot kitu Juhi ngagentak ngalalepkeun badana ngareuneuh. Waktu peureub lawan Poos, Juhi ngaremus taregos nu dipake ku lawana. Bret! Taregosna locot breh beungeutna berod kariwed tapak kasakit kuris. Manehna ngagentak ngunur uyup ayap kana taregosna anu nyangsang dina beheungna. Setan jahanam sia, awas moal diberi kesempatan. Tacan nepi kana modal mah sia. Ya, kolebat sabrut narajang deui. Sukuna disamarkeun kana hulu angen. Tapi orokaya Juhi rikat ngagunakeun gerakan jukut riut rada ngelok. Salah sahiji gerakan ilmu riksa diri. Blos dampal suku lawan teh ukur nepi ka hareupeunana. Kira sesentian. Waktu dampal suku ngageblos, badana kabawa ku tanagana, nepi ka lebah pingpingna taya aling-alingna kosong. Hiuk, cekuk, peureub Juhi ngahanca puhu pingpingna belah jero. Puguh wasna lain lumayan. Srog deui Juhi maju salengkah, bareng jeung suku katuh lawan nincak taneuh. Hiuk, cebrod, peureub Juhi patutur-tutur, ngahanca careham kenca katuhu nu dituturkeun ku dampal suku Juhi meta ngajebrod kana bincurangna pihak lawan. Aduh, cereg-ceg manehna pajengjar kuda-kudana. Bari ingkud-ingkudan puguh bincurang di teje. Ngan untung we teu ngagunakeun tanaga sagemleungna. Ukur we cacariwanana nyengsol. Eukeur mah puhu pingping deket palangkakan asa digebug ku gegenir nyerina teh nepi ka parat kana hulu angen. Hahaha, ayo maju deui lain rek modalan gaula. Nah, bet kalah ka ingkud-ingkudan badis kuda roda patuh cokor euy. Hahaha. Cek Juhi ngageuh-geuhikeun lawana. Sabot kitu Juhi maju deui salengkah. Cebrod bincurangna nu sabelah deui diteje. Nepi ka kadenge ngrekek ngabeletek jiga anu potong tulangna. Bru namru badis karung butut namru di juru. Bari kitu teh sabab nahan kanyerina anu pohara nepi ka kenalapot ngadurut-dut berat pret-prot. Ari geus sidik teu walakaya mangan durug-durug bae digusur ka hareupeun Aki Raksanata. Ari anu sejena ngan kereles bae ngiles kalabur teu kanyahoan leosna. Memang waktu tadi Bahkar Tabai jeung baturna saurang beunang dirubuhkeun. Anu limaan deui mah kalabur teh. Ka mana limaan deui nya euy? Ayo urang udag lah. Ka mana lah bieu kabur aja.
ceka Suita ngajak muda cager pohara mitra ya kalau kabujang nengnong rupina cekap dugi ka diheula dinten ayeuna hapunten samudae kalepatan insyaallah enjing tepandang deui billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.